dawuh Cimalan anom nu nyanak tadi teh nu eta ka kuping bade namut daun Pasupati teh diinjem ku si Astrajinga wa anu mawi teh oge nyangakeun bobot pangayun Cimang Taraju ka Pangagung nyangakeun kumaha saena ieu nu Basari ieu si Mami kianan Kakang Semar ieu nun urusan ieu kaula poekeun tapi kaula percaya ka Kakang Semar hiji kolot anu legok tapakeun tengkaldek coba pangnaliahkeun ku batin salira atuka istilahna tiwu kacongos-congona ku amis kapuhuna ge parantos gamos ayana Jisi Mabi asa teu kumawantun bade nyocokeun deui cocok habubuna dampa Gusti Pangagung abdi moal patos-patos janten Pangagung upami ipis punten pangartian kirang ujanga dina resan dieu nyangakeun bobot pangayun Cimang Taraju anu cekap dampa Gusti kawastosan sareng kabinekasan Pinasti kesayang dumampara kawastosan Yudhistira anu nganggem pustaka dari anu ngancikina penggalih awor sareng kawaspadaan Semar Kudapawana duanana pada gumujeng alit pating kalice kumaha nun mangawe balakakeun dewasa taun ieu teh ngarti aing ke Bima kasimpulan anu kapanggih ku Akang Suganapak hiji kumaha jigana ieu teh yakin pagawean jurig nyiliwuri setan sumrawah kong newo-newo memang geus jadi katangtuan biasa di mana panawa boga maksud sok jadi lapangan atau kasempetan pihak katilu ayeuna mah kieu we Arjuna Paulanu Bima urang wayahna ini kawates nagara Wirata belah ti kidul sisi lautan dinya bakal aya pamanggih ngeunaan ayana Pasupati jeung naon rupa hal anu aya patula patalina jeung Kalimusada dawu Gatut kaca wayahna kudu kabelah ti kaler sok kiduleun sapterenga dinya bakal aya pamanggih uam moal bisa nyaritakeun ngan engke kajadian bakal kasungsi ketok antur jajak katawang Kakang Semar ieu nun wayahna pangmarengankeun Gatot Kaca wayahna Kakang Semar dek dibantun ka Paliti Kidul ulah sabab ieu teh moal aya mangpaatna lamun seuk buru-buru dibawa ka kidul tapi di mana geus rengsek prak bawa sae ieu ini det baulan ini tot ini sieu sian terjabejaan rupi abdi kulan jeung bapa heula jeung bapa mung sok susah jajan jeung bapa teh heus kukunyu nya ari pentas sok ngajebihan teu bupugu ayo da bala ini siaring bawa rama ua Gatot Kaca cing sobar we nya netet taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti komo nincak angker anu tangtu kudu apik pasrahkeun we ka Kakang Semar mangga dupi kaula nu nakula jeung sadewa mah ulah ka mana-mana baturan Akang urang nalaah eusi kitab pustaka darya bisi aya nu kaliru ku Akang nawana nyeta teh kantun pelampah anu parantos dibagi-bagi tugas kaki dulu sareng ka kaler kocapa wontenin sakalireun nagara Amarta sakiduleun sapterenga hampir ngawates ka nagara Cemparja dinya aya nagara anu kasebat Ujung Maruta bangsa Sirungan kakasina Prabu Kala Maruta kawuhipun patih kalayak saktian senapati kalapati pangawakanana jangkung luhur Simar dadap dosyam rostaya hinga di mana medal jigrah-jigrah sok sakal dia makara kalepun kadia benendra
wanita ahli seni kau jung-jung ke budaya Ratu Galuh pucuk umum Padehingsun kala maruta kala yaksa coba mereneh lan kala pati Wayuk suwanga Gusti Kulan mangga hinggi cepat perwira pahlawan Badalam pun kalayak sangat haturkeun semua pangapantos ku anyuk panjenengan. diterima semua bagi awak mana ya Ratu Galuh pucuk riungan Abdi Gusti Kalapati nyangakeun Semar. diterima diuk Cek tinggal cek. Dudipi butuhku umum Dudipi butuhku umum Silih tulung nganjeng basa Aya lumut dunungan sok dina batu aya kuyang di muara kedah tumut nu manis kedah tumut kana waktu di dunia mah urang kebon kacang dunungan ngaja kebon kacang aja lajang di pagar mah ku cacabe Sumangga sami diajar mau teh bari damang kasayang kesian kemerdekaan watan kedaulatan pokona tiaya lian kajaba ku persatuan pokona mah persatuan perlu kokoh jeung kukuhan pek singkiran paceng kada nimpulkeun perpecahan samping hideung dina upi samping hideung dina upi dibantu dikekelirkeun baru abdi ning dunungan kanu muli tekenging mang di papan
Maruta iya Danawa bina sakalang gerah Pati Hingsun kalayaksa kalawan Senapati Agung Kalapati nungkula Paganutaya papadana diri akan sugema pikir gerak tingali kumaneh hasil usaha akan pusaka linuhu bogana panawa iya ngarasa sugema diri akan boga pusaka linuhu rai ya iya anlana panawa kalimu sadana bang kagungan anak utang tunu matak panawa mulia janika bisa ngakontal negara adil kelawan tapi awak maneh ulah dek cecok bisi kadengian ke urang manusia akan boga pusaka benang maling akan ngajadikeun cahaya beureum nyokot dina waktuna tibrahe esna Yudhistira dina waktu ti jam 2 kadienakeun eta bagian tenung anu tang iya kelemahanana sabab tina mangsa janari sapi ilmu urang kakarak mampu manusia keur tibrahe es dinya urang bisa ngajalankeun dicokot ku ilmu kaluhungan bangsa jin siluman ayeuna urang ngayakeun pesta gede anu tangtu alasan mah syukuran anu natra sugan ieu pusaka aya mangpaatna dicekel ku bangsa urang bangsa siluman Marakasa iya iya ngahaturkeun ngebunuh laksa ketika bengahan bungana awak maneh teu mampu nyokotna aing ini sorangan iya ya saninga tempo waduh nyawe cahayana gilang gumilang jika buli-buli kaula nu leungit nya kitu ogo we kapangih ku cukang rebabe jana maunatna ya sawe ulas oles di mana aya nu linglung ulas kurun nyer barang Prabu Kalamaruta nuju ngameng pusaka Kalimusada Raden Antarja sareng Raden Gatotkaca parantos nampi warti tidak kayat buta ngadangukeun ti dasar bumi netelakeun raja pakasukuran kenging pusaka linukung layang Camus Kalimusada baran tenan di luar bari nyamuni nobros lawang saketeng teka tingali kusosa umumku pengaribawana luras marku dapawana barangan ningali tilawang karaton yakin Kalimusada nuju dicecepeng ku Prabu Kalamaruta muncul Raden Antarja Jakatawan mangwas pada nerakatan mangwas pada nira katun pada tumarengan anu ya pada tumarengan anu Antarja Gatotkaca lan para pawongan Prapta pingasak langkung mudaya papadana barang ani ngali pusaka linukung
kali musada wonten kedaton Hal Dimas. kula nungkula wa numawi teh oge nu Tinggal Pak. yo mohon percaya karena kaluhungan Uas Semar naon da wa mah teu gaduh naon-naon ieu teu pikat teu bisa katempo ku juri gua eta manuju kararesan we pangitu mawi tage pun bapa mah da elmuna mah geus diabdi teh Bapak santri dipake. oh nyata berat puasana teh Kana naon puasana kan? 7 bulan ulah ngakan cerme Paingan. sambung 3 minggu ulah kana bacang teh Ah. mangkan yang karesep teh mangga atuh nyangakeun dan nuju diameng kitu mah nu singkat nu singkat sabet we kayaknya Rik. Allah. Nah, di sahabat kuwi. Adalah ku akan dihanap di tonggak. dina rasandi kapan ieu teh parantos nanggo kahimengan Uas Semar bade dibantu sacara tenang ku kaula Ya, ku akan wangan ya. saya saudara Ku akan. Tarik Rik. saya nama ku kaula ulah kumaha upami ku abdi cicing ai Akang ulah mun ngarem tadina bisi pajarkeun asna meureun dawala mun eueuh pisan usikna pan ieu teh kepentingan negara kepentingan pamimpin ieu teh lambang keagungan negara cicing selema yang cicing urang nunggu di luar hayu anu bade ngantos di luar aja sorry Iya, bisa disebut. nanging ieu teh dina saparatosna kenging na made teras mabur wae Ulah, atuh dosa, Pak. Ieu riwat wajib dibasmi we. Kata mah nyieun negara di jero negara ieu. Ya. Nyieun negara di jero negara ieu jurig teh ieu. nah ieu teh di prawah mana nu Wates sempal reja jeung amarta ieu. Ujung-ujung ka itu ka urang pan aya bejana dek menjadi dia nyieun negara dia. teu aya Nu matak ieu jurig ieu. dawuh timalan sami sareng ngajajah teh Leuwih-leuwih, Pak. Jahat ieu. Sageusna beunang di mata urang arung hayang pahan sekaligus. pana ku abdi di ending ku abdi cicing sia ai ulah we bangsa daek mah keur dinas kieu mah jigana oh beda deui nya keur pribadi jeung keur dinas kieu ai da keur kieu mah pan urang teu boga keur ongkos teu boga keur jajan nyampe sang reuwih wae sia nuhun Pak untung kana letah aing mah mun kana beungeut geuleuh Raden Antarjanya anak satsara tenang pusaka anu nuju diameng ku Prabu Kala Maruta direbut saparantosna direbut tiasa negara katingali wujudna katut kasa Antarja lompat keluar dipun beri ku Kala Maruta sadaya tekantun bade bal tentara bangsat goblok sakala kajeruk bangsat ayo tewak aya orang aya jelema orang jika orang sisitan jika orang kadut waduh siak aya maling bangsat Wah. kulan Ngabiatan wa, kaula pada ribut ye. sawios ku wa disimpen di dieu karena ku abdi atuh urang gadekeun beli kakirangan keur ongkos Hus. Unyuk. Wayahna digawe dah heula. Ali Mas. Akang belah ieu. Kaula palih ti kidul. Sae. Wat teu balas tentara. Wong nagara kucung marga. Coba haku saking hawarta. Anu bahkan numpes kaduliman jeung kamurkaan. Nu bahkan numpes kasarakahan jeung kajahatan urang dieu. hayu tebak bangsat lain kalah nanya usaha Assalamualaikum. Kaula saha Antarja. Waduh Satria Marta nya. Kadekeun jimat teu bisa. Ieu lambang kagungan negara. Leungit lambang kagungan sarua jeung leungit wibawa komara jeung dangiang pada. Wah. Binatang.
Raden Gatotkaca kalawan Raden Antarja lajeng dipayunan ku Prabu Kalamaruta. Dehemna Prabu Kalamaruta nimulkeun lusa lir kapuk kaebunan lir kapas kahujanan. Amuing geuleuh itu juragan anu ujang. Gusti ampun teuing. Anu Pak ampun alih. Coba bangsat. Maju sia jahat unang. Jang Pak dunungan kumaha geus kitu eta cicing sia cicing. Bagian dewek hanalkeun sok kanya kudu kumaha yang nyaho percaya ka Paolot makanya. Si kunyuk sia. Cicing ya. Moga-moga ya utek curug cing bisa ngabangkat dua satria yang urang bawa mabur ka sisi leuweung hanya urang badami ditu. Moal katuturkeun numpat aing sakawas angin deh yang muntang kana bujur bapaknya. Ngari bawa lurah Semar Badranaya Gatotkaca Antarja tiasa kabangkat. Anu barang teu kaharti ku siluman. Dilen di sisi alas. Ampun wa dawala aduh kunaon agam teh teh meuni latek kieu. Gusti. Anon ampun dawala wa lulus wa. Lulus dawala. Pada sirop heula tuh. Nah, sidik kakenaan ku pangaribawa jurig geuleuh. Ing wa cageurkeun wa cageurkeun wa. Masina gaduh cager ieu mah ge. Ya. Percaya ka kolot wa. Sokanya tiup kanya. Dan aya jampe nyadap. Cicing sia. Punten. Kulit waru angan daru sinengul damang. Waduh. Ya tawa Semar. Kulit waru angan daru anom damang. Waduh. Aya kituna kakolot teh. Matak dek mangajen we ka bapa mah sanajan bari kumaha oge. Elmuna mah geus didawek teh. Nah itu tara dipake. Ada kari puasana bungku ke geus 40 tahun ka itu. Da karek 12 tahun dek mah. Enteng puasa mah 7 minggu teu kana bebek balimbing teh. Nya. Kana naon deui? Karesep teh balimbing. Ya. Omo kana huni. Ya. Kana cereme. Kitu-kitu kana gedang. Iya sia. Atuh sakaliana babad nya. Jempe da bala. Wah. Sase we kulan sase. Santai. Deui peryogi kana kulit waru di abdi aya teh. Ya. Aya kituna bapa maneh. Kulit waru kulan teh. Kulit waru naon ari akang? Kulan. Kulit waru kinaon? Oh, kulit waru. Ya. Kulit waru anggan daru badagul. Wah. Nah. Kamunaga badagul saya eta aom. Wah. Siji jiwa kumaha? Era kaula rubuh wa. Dehem tapi ketika situ lungse ba. Ayeuna pasrahkeun ka buah Semar ieu teh lain singareupaneun urang ieu. Acu wa komo teu cerang ilmu perang ge bubuh. Ida heuncing wa gelut. Bapa mah pasana jeung keuyeub teh. Ya. Ngarusak gang teh bongkar beunang prek-prek teh. Ya. Nya ngepung beurit tadi imah. Cicing sia. Sia. Nah ya panuju eta wa. Asok. Asok. Jo asok. Pas lain ka anak we imah aki-aki teh. Aya daog atuh sia ngomong we kunyuk. Tusuk ngolonyo. Teu tiasa naon-naon wa mah. Percaya wa teh kolot wa. Kolot ya kolot tok wa mah. Ya. Rahasia ieu kolot. Soal ngagunakeun panah itu ieu pakarang. Kaula bagianana. Posisi perang kaula bagianana aya di dikanana. Tapi ngeunaan nyangkut batin mah kaula teu apal wa. Poek wa. Ieu abot jeung den ieu mah. Payah nangku babeh kan nya. Cing wa. Sok. Teu tiasa. Heus. Wayahna wa.
ceng sok atuh kanya wa sia dah ampun ka aki-aki teh sok kumpang kamplang aing teu meunang nyebut uwa kitu Ya salah baca kekok. Hayang atuh atuh kayaknya sia nah ka dieu aing ke saha ieu teh raja teh jenenganna teh nih Prabu Kalamarutawa sumuhun dupi ieu nagara cenah mah ieu teh hujung Maruta nagara anu taya dina kamusna we ieu hartina ieu nagara di nagara ieu sabab ieu di watas nagara ieu ieu mangkruk kurang ajar ieu amohun pandajah teh abe oge urang babakelane urang babahanan urang muncang heula kana keresana nu kagungan urang baca alam asal nanu tangtu asal itu sareng asal urang aworkeun we cuk nya kitu ieu teh jurig teh migaweuna teh dina mangsa 3 jam 2 kabeurangnakeun 2 3 4 5 eta bagian ilmu tenung ilmu siluman kitu nya wah. Heeh. Lamun ti jam 12 tepi ka jam 2 eta bagian rahmatna Gusti rizki jeung ilham di dinya ayana. Ceung muga-muga urang menekung nunukun kanu kagungan si urang menta urang uyang kanu kagunganana. Mangga